Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim abdi nuju di padesaan dulur-dulurnya di padesaan anu aya di kota Tasikmalaya sareng kota anu sajabinanya. Tuh meni indah geuningan pemandangan teh. Jadi abdi teu menak si teteh anu nuju mirun seuneu saurna teh. Anu nuju ngagolakeun cai sareng bade naheur cai cenah anu bade nyangu saurna teh si teteh. Teras abdi teh geuningan ameng ka sasisina alhamdulillahnya menap pare anu tos karoneng anu kantun alaeun ieu teh. Alhamdulillah sakedap deui saurna teh bakal panen. Sareng ku alam nakot meuni indah kieu nya Gusti katingalna ge meuni kot nyuci kana soca teh. Dilajengkeun ku abdi teh icalan baso cuanki biasa we di dieu di Singaparna di wilayah dieu icalan abdi mah. Alhamdulillah ya alam teh geuningan menaros pisan katingal ku soca urang. Tuh geuningan meunang debu teh katingalnya ku urang sadayana. Bari nyantai ngarian angin anu ngadaling menak si teteh anu nuju marabahayang. Alhamdulillah ditaros teh seueur hayangna teh saurna teh. Meni ricit katingalna ku soca urang meni endahnya. Mudah-mudahan we urang teh sing garanti rezekina sing aya malikna aya hayam jago si teteh teh anu kongkrongok anu mata kuasna kadangna ku urang. Hayam dikangna anakna meuni ricit. Si teteh teh seueur hayamna teh.